Jangan bijak kene. Boba mangor kene aduh. Pusing tarang. Kamu aja juga kan? Ya asal lu pusing takbir, berarti orang kecil. Pak, cek Pak. Mang, narik tuh, Mang. Narik naon? Dagang mesin, Mang, sabaraha? Gagang masjid teh 200.000. Lah tuh Mang, maunya 200.000. Biasa lagi nganceban orang. Oke lah, berangkat. Tuing dia. Oh, baru. Kan orang cek dulu. Turun. Naonnya itu nya? Halus ya plat nomor nama. Dorong memangnya, tapi amang ngajongkok ke daik teh. Urang mah nu naikna Nyambung atuh. Teh aku tukang ojek sih ngadorong. Pemamayarna minim. Maneh heuh. punya penumpang mah di mana-mana ge raja atuh Mang. Satu lah. Orang ngelehan lah, orang ngadorong, mana ngejongklokeun daripada orang teu menang duit ah, keur meuli reksikan. Ayo buru. Oke.
budak teh nih. Lumayan, aing geus capek ngadorong di ditu. Geus nepi turun kabur we. Motor teh naonna euy? Ripuh kieu padahal anyar kamari teh. Meuli teh. Da aralus dina euy. Kunaon, Mang? Anjing. Sia naon nih datang-datang. Harusuh goblok teh. Ojek ya? Lah, ayo main ojek lah. Kemana, Jang? Juri. Geus apes di wae. Tadi motor mogok di gawean kita beungeut hideung. Ayeuna disebut jurig. Aduh, aing bener-bener euy. Sukana mau ngojek urang ah. Awas tuh Mang, ngalang-ngalang ka apa ya? Parem mah motor orang. Mana nu salah tuh baca? Kita tanggalan ojek ieu mah. Cari anu salahkeun. Salah uleun. Awas. Naon ya? Balakan Pekalongan, goblok ge mah lain Pekalan Bokoblek. Ayo, ngalangan. Sekarang itu. Banget. Eta naon beut caremu aing kasar teu bau aing. Tidak aja teh. Kunaon hul? Ganteng. Hah? Cuma ini siganu aneh gitu ngali banget urang teh. Sungut tak kaput goblok. Lain ganteng-ganteng eta ngaca. Naon? Ieu naon? Oh iya. Onel-onel. Wah, beraku. Bang bersumbu, ayang. Umbah ku bensin. Kira-kira tuh lul, ku bensin. Ge banget urang siga si omen conet teh. Ya bae jadi lanceuk. Serem. Tah. Anjing. Perih. Duh. Gumbahna kanu banget. Ulah kanu panon soca. Ah, gandeng lah. Aing yang cai heula ah. Balik dumang lempang teh. Coba just pisan lempang teh. Rusak teh lempang teh berhargaan gitu juga lolong. Mang cai teh mang cai. Turun tuh. Tuh. Aduh. Mang. Manusia teh. Hah? Cai biasa apa di Jimang ya? Ya, cai apa di Jimang? Ngomong aja kan. Aduh. Makan tadi cai koboko. Kaganggu aing terdadak pedagang sepi karena itu rupal kowe pangolah manusia. Bang, urang ojek yuk ketemu. Ayo berangkat. Mana kempes dulu ya. Terus kumaha Mang? Mana teh hidang geus coba na kempes. Kumaha mang we. Kamang mau maju kena. Turun. Tuh jeung si Bahlul. Ya. Bingung aing tadi menang penumpang Isuk menang geus semangatna ini jauh mogok motor ieu ngomean banget mehong dilelewe ku si Alul nengan cai tadi
tukang naon tadi lah kadeuleu aing mah. Karena ieu bana kompres di. Wow, lupain motor dia. Cina mana? Orang aing mah. Masih. Bang, aya juga jurinya. Oh, anjing mah dewas anjing. Halapisan teh tukang orang aing nepi ka laut. Tolol anjing teh aja. Aya wae. Parah pisan tah mah. Ayo motor nu bieu. Bener. Nunggu tadi ka juri kan. Ya. Ayo jalan ya. Ayo yuk. Ayo dah. Ini kempes doh. Ah, mana? Anjing ke batu lah saya buru dorong lah. Dorong. Tapi nya euy motor euy. Euy, can lunas di. Ah, cokot dia. Lumayan ah. Wah, motor aing ka mana euy euy. Duh. Motor aing. Motor aing ka mana? Motor aing euy. Motor ke mana motor? Bang, kunaon deui, Bang? Ganeng sih. Motor di jumlah sekedeu. Motor aing kita. Kami dari Sungut Kaput Project mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1900. Kami dari Sungut Kaput Project